Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang wadai sareng sim kuring mang oleh dina dongeng Sunda. Silat anu jantan judul Eca Satria Paguron percaprakan ti lembur bojong cicir. Episode kasalapan. Mugi-mugi dongeng jantan ayeuna teh jantan menghibur kana kamu pang bebenah kana mana kanu nuju ngarandapan kasedih. Mugi-mugi ya mah urang doakeun mugi-mugi kenging rawai ti pasar. Yuk pamirsa, supados tenyang kolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha juntrunganna si Eca lepal kasalapan ieu teh. Yuk kemon. Peuting eta teh jadi peuting panentuan yen si Eca jeung si Jaya Subrata nangtukeun sikap jang lumangsuna ngeunaan identitas si Jaya Subrata. Si Eca mere saran supaya si Jaya Subrata teh diganti ngaranna entong make Jaya tapi ngan ukur make Subrata. Jeung si Eca ngomong deui henteu poho ka si Jaya Subrata supaya ngakukeun yen manehna teh masih dulur manehna kusabab Maemed jeung murid-muridna mah teu bisa diajak badami lamun ngeunaan hal-hal anu rada rahasia. Tah si Jaya Subrata teh unggek panuju kana saran si Eca tungtungna mah manehna teh make ngaran Subrata hungkul jeung ngakukeun ka saha wae anu datang ka paguron eta ngeunaan bahwa manehna teh masih keneh dulu jeung si Eca ti lembur ka dongdong asih. Tas kitu mah si Eca jeung si Subrata teh tungtungna mah sarare atuh. Rek teu sarare kumaha da jam geus nunjukkeun ka jam 11 peuting. Aya di lembur mah jam sakitu teh geus peuting pisan. Beda jeung di kota. Si Eca mah sare dinggon. Dinggonna aya si Subrata. Kusabab enggon. Nah kapaksa wae manehna mah sarena teh di tepas imah hareupeun TV. Isukna kadenge Maemed jajarawokan kawas anu ambek. Ya, saha mana aja. Hok sia, bangsat sia teh. Ecek Maemed. Si Eca nu sare teh tengtungna malilir tuluy hudang ruas. Si Maemed ambek-ambekan kesaha tah. Cegeran teu sate si Eca. Si Eca tengtungna mah lumpat nyamperkeun ka tepas imah ka sora eta sora Maemed. Ditingali teh Maemed teh keur nyakalan sapu bari rek digebukeun ka si Subrata. Si Subrata nu rek digebukeun ukur manehna teh nangtung bari nakis bisi digebuk ku Maemed. Mak, entong mak, eta mak, ieu dulur abi. Eta si Subrata orang kadorong asih. Ulah tuh anak gua. Cek si Eca bari nyekelan sapu nu keur dicekel ku Maemed anu rek digebukeun ka si Jaya Subrata. Padanya kitu teh Maemed tungtungna hatina lungguh sapu teh
di kahandapkeun deui henteu jadi rek ditenggelkeun ka si Jaya Subrata. Jaya Subrata anu tadina manehna tong ngelas tina bisi rek digebuk ku Maemet teh tungtungna diuk deui bari reuwas. Nah ai si Jaya Subrata rosna teh da geningan kieu cenah manusia mah aya nu kieu na kitu cenah kerentos hate si Jaya Subrata. Maemet tungtung nama mentah hampura ka si Jaya Subrata bari pokna teh ngomong kieu, hampura jang aya sugan teh lain baraya keneh si Neng Eca moro umat teh sangka teh bangsat. Nah tuh nyawa aya pan emat penting mah geus sare hampuranya jang. Ceuk Maemet bari hampuraan kasih Jaya Subrata. Ngadenge kitu teh Jaya Subrata teh nya ukur unggah we teh lain bari ngomong ka Maemet, mohon mah jampura abi nu lepat mah ai segan teh emak teh terus terang abi teh bakal mondok di dieu nya abi nya anu mah sileuh hampura we mak gitu cenah lecek si Jaya Subrata. Si Eca ningali kawas kitu nya keur emot manehna teh pok ngomong ka si Subrata, calik we nya antosan we di dieu tuh bisi bare tuang mah tuh ngagoreng endog we nyalira abi bade kacai heula nya. Ceuk si Eca bari ngaleos ka jambar. Maemet oge manehna teh ngaleos deui da acan sasapu di baruan ujung dipipir bari nyerengi kasih arah ke arah si Subrata ujung ka Eca. Tah waktu teu karasa nyelek nyarelek ka jam 8 isuk-isuk si Eca Maemet jeung si Jaya Subrata katempo ke raya dipipir keur ngalaliwat nya cenah mah ngarayakeun kadongkapan si Subrata ka imah anu jadi paguron percapalkan. Si Subrata dijamu ku Maemet jeung ku si Eca teh ku sangu liwet peda buleut goreng jengkol sambal goang jeung karedok leunca. Tuh disadian kuas kitu mah si Subrata teh kawas nu ngarti yen eta teh dahareun anu ngarareunah ti jenis manusia. Tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna ti Eca Satria Paguron Percaprakan ti dusun Bojong Cicir level kasalapan. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kabu pang bebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasedih. Yuk ayo urang doakeun mugi-mugi hitutna teh lancar hanteu bentes deui. Yuk pamirsa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kemon